Assalamualaikum Sampurasun. Urang patepang deui di kanal Sunda, tempat diajar nyarios bahasa Sunda. Ayeuna urang ngadongeng anu judulna Jurig Tangkal Caringin. Sok golosor. Harita teh isuk-isuk beda ti sasari. Lembur anu biasana sepi kulantaran jauh kaditu ka dieu. Ngadadak harita mah rame ku sora motor. Tapi lain motor ngan sora ragaji mesin anu keur nutuhan dangdaunan jeung dahan tangkal caringin anu aya di kampung eta. Katempo aya 10-an jalma anu keur nuaran tanggal kai di lebah dinya. Ningali tina pakaian nama jigana teh ieu proyek gede sabab katempo manehna marake baju proyek. Katempo aya duaan anu nutuhan tanggal caringin anu gedena hampir sagede beuteung munding. Nu duaan deui nutuhan dahan caringin anu rada leutik nu teu jauh ti dinya. Maranehna ceceng di luhur nutuhan tangkal kai anu ngarampidak gede pisan. Ari nu opatan deui ngajagaan di handap keur ngahalangan bisi aya jalma nu lalar liwat pas dahan ditutuhan bisi katinggang rangrang. Kulantaran eta tangkal teh aya di jajalaneun. Ari nu duaan deui katempo aya dina saung tenda anu ngadadak diadegkeun di deukeut tangkal anu keur dituar. Nu di saung katempona mah mandor jeung pamimpin proyek. Da katempona bajuna leuwih bersih. Meureun harita teh karek jam 10. Jerit kadenge nu ngagorowok ditungtungan ku paehna sora mesin ragaji mesin anu tadi sorana pangtarikna. Ngadenge eta sora mandor jeung pamimpin proyek terus nyampeurkeun kana sora nu ngajerit. Geus kitu manehna nempo nu ngaragaji keur ngabebengkang kapiuhan di handapkeun tangkal nu keur ditutuhanna. Ari ragajina kapanggih sababaraha meter ti dinya bari jeung katempo aya kakeceretan getih. Samemeh pagawe nu kapiuhan teh diangkat duanana silih reret tapi eueuh nu ngomong. Terus we eta pagawe teh digotong diasupkeun kana tenda. Kabeneran nu sejen keur jarongjon digawe jadi eueuh nu nyahoeun kajadian eta. Sanggeus digolerkeun dina blangkar anu memang geus disiapkeun bisi aya kacilakaan dina pagawean mandor jeung pamimpin proyek teh ngupah ngapeh anu kapiuhan. Ari ragaji besina kumanehna diampihkeun ka juru tenda. Mimiti nama dicecehan beungeutna ku cai aqua. Terus sungut mandor teh komat kamit juga nu keur teu campean. Ari nu keur kapiuhan ujug-ujug jurung kunung hudang. Terus manehna ngagorowok. Orai, orai. Bari dibarung ku beungeutna anu sepak bakat tingku sieun. Geus kitu goler dewe manehna teh kapiuhan. Ari mandor jeung pamimpin proyek ukur silih reret. Pamimpin proyek mah katempona rada sieuneun. Beda jeung mandor anu umurna geus tengah tubuh. Cigana mah manehna geus biasa ngahareup anu araneh kitu teh. Teu sabaraha lila ti harita jerit deui aya kadenge kawas sora anu tadi anu ditungtungan ku sora nu ngagedebut jeung sora mesin anu paeh. Ari kajadian ieu mah aya di hareupeun anu opatan. Atuh maranehna rareuwaseun salian ti nempo ngagedebutna nu keur nuntuhan dahan. Oge aya nu kapencretan getih sagala. Euleuh kunaon eta ceuk nu opatan hampir bareng. Manehna terus muru kanu ngagedebut. Terus ku maranehna diropea digulang gaper.
tapi manehna teu usik-usik ngan anu jadi mata gregreg teh napas namah katempo aya keneh karagaji sugan leungeun atawa sukuna ceuk nu salah saurang bari ngelap getih dina tarangna anu sangkaan mah yen getih eta teh getih awak tina tukang ngaragaji teh sanggeus disidik-sidik manehna ngarasa aneh pagawe anu tadi ragrag teh geuning teu tatu teu bocel saeutik-eutik acan leuwih aneh deui barang nempo dina ragaji oge aya pepencretan getih anu jumlahna leuwih loba can ge diangkat jol pamimpin proyek datang ka dinya manehna nyampeurkeun pedah tadi ngadenge sora anu ngajerit jeung nu ngagedebut geus meunang laporan tinu digarawe terus pamimpin proyek nitah ngagotong nukur kapiuhan dipindahkeun kana tenda ngan jung wae jalma eta teh digandong ku salah saurang anu awakna rada gede rek dibawa ka jero tenda jadi duaan ayeuna mah nu kapiuhan teh nu opatan ting haruleng nempo nu kapiuhan teh geuning lain manehna sorangan maranehna ukur ngabetem teu kawas tadi basa digawe anu kadang-kadang dibarengan jeung ngobrol atawa dibarengan jeung silih goncakan teu lila ti harita nu ngaragaji dina tangkal hiji deui daratang nempo kajadian eta terus manehna nanya aya naon ieu teh ceuk nu kakara datang nu limaan eueuh nu ngomong saurang-urang acan manehna ukur nuduhkeun ku panon mani bareng euleuh geuning naha ragajina aya getihan ceuk manehna nanya deui nu ngajawab teh Pak Mandor nyaeta bapak ge aneh maranehna teh teu bocel teu tatu tapi ragajina lo begetihan buah-buah aya satu monyet atawa naon anu karagaji ku maranehna nepi ka boloworan getih kitu ngan rek nanya ka saha daduanana ge kapiuhan teu bisa ditanya ceuk Mandor mereka terangan ngadenge kitu nu duaan ukur silih leret tapi eueuh nu ngomong sakemek-kemek acan boa-boanya ceuk salah saurang muka obrolan boa-boa kumaha kitu ceuk pamimpin proyek bari kerung maklum manehna mah kaciri urang kota jadi teu percayaeun kanu kararitu kieu Pak ceuk Mandor biasana memang di tempat kieu teh sok aya nu nungguan ku Mandor nyeureunnan heula caritana kusaha Pak tanya pamimpin proyek deui nya biasa Pak kula lembut anu teu tiasa katingal ceuk Mandor bari ragu-ragu ah teu percaya kanu kitu kuring mah ayeuna mah hayu urang pariksa ku sararea tapi duaan di dieu tungguan anu kapiuhan ceuk manehna kulantaran teu wani nolak atuh bring nu limaan init kahandapeun tanggal caringin tempat anu duaan tadi ragrag terus kapiuhan ari nu duaan deui nungguan nuker kapiuhan dina jero tenda geus nepi ka dinya maranehna terus kokotetengan sugan nempo aya monyet atawa naon wae anu karagaji ku maranehna tapi lebeng teu meunang raratana naon ari Mandor nempo diceroeun akar taringin nu ngarampidak aya cinyusu nu asup deui kana liang kira-kira sagede jempol suku manehna ukur ngahuleng nempo liang eta cai teh boa-boa ieu imah anu ngagegeh di tempat ieu teh gerentesna bari pikirna ngalayang ka alam lalembutan di tempat sejen manehna mindeng ngalaman kajadian anu kitu beres ngaroris kaayaan eta tempat maranehna terus balik deui ka tenda tapi barang nepi didinya sepi eueuh nu nungguan ukur aya anu kapiuhan eta oge geus teu ngagoler dina luhur blangkar tapi pas olengkrah aya di handap nempo nu lainna geus daratang anu duaan tadi nyampeurkeun ka maranehna
Terus hari wes-wes ngomong yen basa tadi ditinggalkeun teh nu kapiuhan hudang terus nyentak. Ulah kumawani ngaganggu kana tangkal ieu, beungeutna bari euceuy jiga nu ambek pisan jeung leungeunna ngodomang rek ngarontok. Nepi kanu duaan teh lalumpat. Geus kitu mandor anu ngarasa pangkolotna nitah pagawe keur ngabejaan Pak Ustad anu aya di lembur eta. Tujuan nama rek ngumaha ngeunaan kajadian eta. Geus kitu anu dititah teh jung indit muru ka tengah lembur. Singkat cerita, bada asar kurunyung Pak Ustad teh datang dituturkeun ku warga anu hayang nyaho aya kajadian naon di dinya. Warga jeung pagawe anu aya di dinya terus ngumpul di luareun tenda. Pak Ustad geus datang ka dinya terus ngupah ngapeh nu kapiuhan. Duka manehna ngadoa naon sanggeus dijejeh ku cai. Ujug-ujug nu duaan teh ngulisik. Tapi manehna teu langsung eling, manehna anggar ngagorowok nyebut oray-orayan. Tapi ku pangawruh Pak Ustad eta akhirna maranehna areling. Pak Ustad teu bakata tanya, tapi manehna terus ngageroan pamimpin proyek jeung mandor anu dianggap kokolot dina eta pagawean. Sanggeus limaan ngariung, akhirna Pak Ustad jeung pamimpin proyek kaluar nepungan nu keur ngariung. Para wargi sadayana anu kapiuhan teh tos eling sabiah rabihari. Tos ayeuna mah urang bubar. Manehna tadi ragrag jiga nama aya lemah jantung anu matak maranehna kapiuhan. Percaya teu percaya warga terus bubar. Geus warga baralik mandor proyek terus nyarita ka pagawena yen isuk mah eureun heula. Jeung isukan mah urang ulah nutuhan tangkal kai eta deui. Jalana urang dipindahkeun nyalingker kana tukangeun tangkal caringin meh eta tanggal teu kaganggu. Sabab di handapna aya cai nyusu anu caina ngocor ka pamandian warga. Lamun eta tanggal dituar pamandian bisa teu kabagian cai. Mung sakitu dongeng anu judulna Jurig Tangkal Caringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.